Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana? Kumaha? Daramang ayeuna? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hidup sadayana aya dina kayaan sehat walafiat. Dinten ayeuna tepang deui sareng ibu ya dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha? Parantos siap? Yuk, urang sasarangan muka ieu pangajaran ku ngucapkeun basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Urang kawitan ya. Dinten ayeuna hidup bakal diajar ka kampung kuta. Minggu kamari harus diajarkan ngeunaan kampung adat naga. Nah, ayeuna urang ngajengkeun ya. Kampung kuta. Urang kudu diajar ke kampung kuta, kampung adat anu perenahna di desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Disebut kampung kuta lantaran dilingkung ku pasir jeung gawir nunang tawing lir anu di kuta. Kampung kuta nepi ka kiwari urang dinya mah masih keneh mageuhan adat istiadat jeung tatali paranti karuhuna. Imahna angger ti baheula oge, taya anu di tembok, komo di beton jeung di keramik mah kudu imah panggung anu sakabeh dangdananana tina kai jeung awi. Hateupna tina injuk jeung kirai. Teu meunang make kenteng. Ari sababna kenteng mah upama peupeus moal balik deui jadi taneuh. Akibatna bakal ngotoran lembur. Ari wangun imahna kudu imah panjang. Teu meunang imah wangun letter L atawa letter U. Jeung teu meunang yang hareup kawetan deui. Tah, dina ilustrasi gambar aya ucapan selamat datang kampung kuta adat. Janten sapertos kieu situasina nya. Urang ngajengkeun. Aya benerna oge. Apan geus kabuktian imah panggung leuwih tahan diendagkeun ku lini tibatan imah tembok. Naon lininya? Lini teh sami sareng gempa dina bahasa Indonesia mah. Jeung imah panggung mah leuwih sehat deui lantaran sirkulasi hawana leuwih lancar. Sapertos kieu imah panggung masih emut kan? Iya. Ngajengkeun ya. Di sabudeureun kampung kuta aya leuweung tutupan anu disebut leuweung gede. Eta leuweung dianggap karamat ku urang dinya mah. Anu matak upama rek asup ka eta leuweung loba pantranganana. Naon nya pantranganana teh? Pantranganana teh hartosna larangan. Hal yang dilarang. Sapertos kitu. Lajengkeun ya. Di antarana bae teu meunang make dadampar suku, sapertos sendal atawa sapatu. Kudu nyeker. Teu meunang heheotan atawa nyiduh, teu meunang make baju dinas, jeung teu meunang make baju hideung-hideung deui. Hideung-hideung jadi kaluhurna hideung kahandapna hideung takengeng eta teh nya. Lajengkeun, teu meunang ngomong sompral jeung ribut, teu meunang kiih komo nepi ka bubuang di leuweung mah. Teu meunang ngaganggu sakur anu aya di leuweung. Tong boroning nuar kai nyokot regang, rangrang, jeung rokrak oge teu meunang. Komo mun nepi ka ngadurukan mah, upama dirempak cenah sok aya matakna. Ngajengkeun ya. Tah ieu situasi leuweung gede di kampung kuta. Ya. Parantos jentre. Lajengkeun. Dipikir dibulak-balik, memang aya bener nah
lamun leuweung ruksak nyaeta baris timbul rupa-rupa kasusah. Susah lantaran hese cai, susah lantaran urug, jeung sajabana. Naon urugnya? Urug teh hartosna longsor. Hartos lajengkeun mangkaning hirup urang salawasna gumantung kana cai. Geura cobaan we, sapoe teu manggih cai, bakal karasa leuwih ripuh tibatan teu manggih dahar. Anu matak di sabudeureun kampung Kutama masih keneh curcor cinyusu anu caina canembrang herang. Tara kabejakeun kakurangan cai sanajan halodo entak-entakan oge. Cenah ge lamun reuweung ruksak cai beak pasti urang balangsak. Sapertos kitu. Lajengkeun ya. Di jero kampung jeung sabudeureunana teu meunang nyieun sumur deui. Kawas anu teu piranya. Tapi saenyana eta pantrangan teh kacida alusna. Di antarana sangkan urang ulah kaleulewihi ngunjalan cai ti jero taneuh. Maksudna jelas pan, sangkan cadangan cai taneuh henteu beak. Leuwihna teh eta sangkan henteu jadi mata kana tanahna anu labil. Untuk kelestarian alam berarti ya. Luar biasa masyarakat kampung Kuta. Seperti skill situasi alam di kampung Kuta teh. Asrinya. Saya pisan alamna. Lajengkeun ya. Pantrangan sejena anu patali jeung kahirupan sapopoe di antarana teu meunang make perhiasan mewah, teu meunang nembongkeun hal-hal anu aya patalina jeung kamewahan duniawi, kaasup pangkat jeung jabatan. Eta teh nitah ka urang sangkan hirup basajan. Terang basajan? Basajan teh dina basa Indonesia sederhana. Lajengkeun di kampung Kuta urang moal manggihan kuburan. Ari sababna aya pantrangan nguburkeun mayit di eta kampung jeung sabudeureunana omongna teh kampung Kuta mah keur jalma anu hirup, lain keur jalma anu geus paeh. Lamun dirempak baris nimbulkeun panyakit anu hese ti ubareunana. Kitu tanya perkawis, kahirupan, kebiasaan, adat budaya di kampung Kuta. Parantos genrenya aya nama. Lajengkeun. Deui ka dieu pangajaran basa Sunda. Tapi sata acan Ibu tutup, aya pancen anu kedah direngsekeun ku hidupnya. Naon pancena? Nyaeta ngabandingkeun kampung adat Naga sareng kampung Kuta. Masih emut kan perkawis kampung Naga? Ya, pinter. Lajengkeun, naon pancena teh? Nyaeta dina pertemuan sata acana hidup geus diajar perkara kampung Naga. Sarta pertemuan ayeuna nyaeta perkara kampung Kuta. Pek jawab pananya ieu dihandap. Bisa disawalakeun sareng Ibu Rama hidup ya. Naon wae pancena nu kahiji? Sasaruaan kampung Kuta jeung kampung Naga minimal 5. Anu kadua, naon bedana kampung Kuta sareng kampung Naga? Dina kahirupanana jeung sajabana minimal 5 oge. Anu katilu, pangajaran anu bisa dicokot pikeun kahirupan urang kiwari di kampung adat minimal 5 oge. Sabada rengse mangga hidup upload jawabanana kana Google Classroom. Ngartos sadayana? Iya, upami kitu urang lajengkeun deui pertemuanna engke di pertemuan anu bakal dongkap ngeunaan materi anu enggal deui.
Rupina sakitu wae pangajaran ti Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Ulah hilap rengsekeun pancena ya. Ya, hatur nuhun. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.